Ya Rasulullah, kenal. Abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah. Abdi hayang dihormat ku jelema, ulah menta. Oh, ulah menta dihormat ku jelema. Satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema. Kos itu sia Rasulullah, sebab dunia dipakai karesep ku kabehan, siana resep atuh besi kacokot kan ku sia. Usahakeun sia ulah menta, bahkan batul mere ge, ku sia ulah ditarima coba ge, mun teh diudag ku jelema. Coba abdi rek meraktekeun, dipraktekeun ku sahabat. Masya Allah, datang ka ngarumpul di sisi imah. Ya ini kamarana, iya kula iya mawa iya korma iya mawa roti iya mawa iya yang kadahar. Henteu imah teh hayang, geus hayang adi tuh henteu imah yang kadahar bae. Wow antri. Mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung. Teu kudu balanja ceknya lah ieu. Tolol di mah. Rokok di berean dijual, roti di berean dijual, kabeh dijual. Nah, ceknya ieu teh kudu modal. Emang dek tolol mah gampang.